kana kabayan teh nuju hamil ngora. Manehna teh ngidam hoyong pisan nangka, tapi si kabayan nu dasarna kebluk tara daek ngalah nangka. Dina hiji isuk, iteung nyamperkeun kabayan nuker sasarean di bale hareupeun imah. Wah, tuh nyai akang kesuluh kene. Si akang mah sayang ka iteung. Pandai we lah. Saking keheulna, Nyi Iteung angkat ka bumi mana kabayan. Sanepina di bumi mana kabayan. Halo nyai, aya naon? Aya naon nyai? Eta mah si kabayan urang hayang nangka teu ngidam tapi manehna mung pangalakeun. Geus tong ceurik, keun bae kumaha lah. Si kabayan urang udangkeun. Kumaha sareng Iteung balik ka imah kabayan. Sanepina di imah kabayan, emas sareng Iteung ningali kabayan nu sare keneh dina bale. Hei kabayan, kebluk sia. Udang. Naon sih mah isuk-isuk ke saadatan. Ningali si Iteung hayang ngeunangka, keur ngidam si Iteung teh. Teu teh kedeung deui. Buru ayeuna mangkat nyangan nangka anu kolot. Heuh, ayeuna ngala. Kabayan mangkat neangan nangka, tapi kabayan teu terang tangkal nangka nuker buahan teh di mana. Sapanjang jalan manehna manggih hiji tangkal nangka nu buahna lebeut. Kabayan langsung nyokot hiji nangka nu pangkolotna. Teu lila anu boga kebon datang. Teu lila kabayan lumpat ka ragasi nu aya di tukangan kebon. Kabayan malidkeun eta nangka. Aduh, di laman. Karena katanya eueuh pisan ieu. Yuk balik ya, kuring dek kabur heula. Nangka teh kabawa palit ku cai. Teu lila nu boga kebon datang. Kabayan, tenang di kebun aing. Maling nangkanya. Teu nyai. Sia alasan wae ngomong mah rek maling mah. Bener teu bohong nyai. Demi naon sia? Demi Nyi Iteung. Allah, sia maling ngomong ngaran pamajikan. Ayo ngajeng urang, ka imah Pak RT. Entong tuh nyai dan teu maok nanaon. Kabayan balik ka imahna, dipapag ku Nyi Iteung jeung emakna. Atos satu Iteung. Menang nangka teh. Menang kolot jeung badag. Mana tuh nangkana? Tadi teh kuring teh dipalitkeun. Cina ini teh heula. Hah? Nangka teh pan kolot. Terus poho jalan balik si nangka teh. Hah? Nangka teh kan geus kolot. Ah, maknya can nepi ka dieu ge. Teu hideung meureun si nangka teh. Ari sia belat-belat teuing. Maknya nangka bisa balik sorangan. Mane nu teu hideung mah? Si nangka atuh mah. Kabayan sareng Iteung ngantosan eta nangka di sisi ragasi, tapi nangkana teu datang-datang.
kabayan, sanepina di bumi makna kabayan. Melihatmu dekat-dekat dengannya di depan mataku. Aku terbakar hati saat melihatmu, mesra-mesra dengannya di depan mataku. Lelah hatiku ini menerima semua tentang dirimu dekat